lah kuari mah keur carita ieu urang kuari kunaon si teu ngageser hate urang. Kumaha maksudna teu ngageser? Quran aya di otak urang, hadis aya di otak urang, diaji Minhajul Abidin aya di dada, Ihya Ulumuddin aya, hikam aya, tapi teu daek ngageser kunaon sih lain cinta Allah cinta dunia. Ieu nu bahaya ge. Kurang kumaha penjabaranana di universitas bahkan diterjemahkeun, eta hikam diterjemahkeun, eta Ihya diterjemahkeun, nu nerjemahkeun age cinta dunia. Eta kiai luar biasa. Lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa, bahsul masail pangmenang nanyana. Tapi cinta dunia. Kunaon teu digeser sih di jero hate teh. Henteu dijazab. Henteu ditarik. Renungkeun. Je, aing ngaji ti leuletik geus puguh amil jurumiyah sorop. Ngelal datang ka ngelel. Alpiyah diaji lain sekali diaji Johar Maknun diaji bahkan Ukudul Juman ge diaji Samsiah ge datang ka Mukhtalitot Mukhlaitot luar kepala datang ka kitab lagi leungit kuan diaji kabeh kuan tapi teu daek ngageser endahan ngageser ka dunia diantara ngageser ka dunia lah ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manyieun yayasan bae ngageser ka dunia berarti kiai dibere ilmu tafsir aya Fathul Muin aya hadis aya kuari digeserkeun kuduna cinta Allah anu pohara kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyen mi TMI nyen sanawiyah nyen aliyah lain salah nyen sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren teu kudu mah kitu mah sabira jalur proposal atuh ieu mah kiai mah carita lain ulah nyeun sanawiyah lain ulah nyeun aliyah lain ulah nyeun universitas teh kudu mondok nu kos kitu mah teu kudu tah mah urusanna dunia yeun Gus ya asal boga duit bae ge urang mondok henteu naon henteu yeun urang sanawiyah aliyah aing kiaina beres kiai aja supaya dia pernah mondok teu aing mah pada tuh jatah jadi kiai urusan aing teh urang tanggung jawab aing geus di Allah boh budak pohana atau kuari mah jangan teu sakola kedokteran ge bisa nyeun rumah sakit tak ya rumah sakit aing pokoknya mah kepalana lain dokter lain naon dokter booking atuh sakolaan ge sarua yeun pondok pesantren mudirun asupan dia jurusan jahanamiyah teras dunia ieu teh ulah lain ulah ieu mah kiai keur carita kiai mah tafsir aya di otakna hadis aya di otakna usul fikih aya di otakna komo fikihna tasawuf aya di otakna pasaran ihya pasaran sagala Minhajul Abidin hikam geus sarik kunaon sih teu gageser hate nah pertanyakeun ka diri sorangan kok teu gageser selama cinta dunia moal indah hirup moal nikmat ibadah ka Gusti Allah moal daek salamet moal nah coba ya geser ke carana